Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billahil aliyyil adim. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim ya Fatahu ya Alim ya Fatahu ya Alim. Qala musannif hadal kitab rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihim amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Urang naraskeun deui kana hanca ngalugot matan kitab Safinatun Najah nyata bagian ke-25 pasal surutus sholati. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Surutus sholati ari pirang-pirang syarat salat samaniyatun eta aya 8. Toharatu tegesna suci kahiji suci al hadasaini tina hadas 2. Wa toharatu jeung suci anin najasati tina najis pisaubi dina pakaian wal badani jeung dina badana wal makani jeung dina tempatna. Wasatrul aurati jeung nutupan aurat, wastiqbalul kiblati jeung madep ka kiblat, wadukhulil waqti jeung asup waktu, wal ilmu jeung apal bipardiyatiha kana kaparduanana salat. Walayati kida jeung yen ulah nekadkeun si jalma pardon kana hiji pardu min furudiha tina pirang-pirang parduna salat sunatan kana sunat. Wajtinabul mubtilati jeung ngajauhan pirang-pirang anu ngabatalkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal saterasna nyaeta pasal surutus salat. Nyaeta sadayana aya 8. Anu kahiji suci tina hadas 2. Janten syaratna lamun urang rek salat teh kudu suci tina hadas 2, berarti hadas leutik jeung hadas gede. Lamun urang rek salat urang ulah tas junub, ulah boga junub atawa urang ulah boga hadas leutik tetep kudu suci. Anu nomor kaduana wa tuharatu anin najasati. Nomor kaduana kudu suci tina pirang-pirang najis. Dina pakaian urangna kudu suci, dina badan urangna kudu suci, nya kitu dina tempatna oge kudu suci. Lamun pakaianna aya najisan, badan urang aya najisan, tempat urang aya najisan rek dipake salatna, maka salatna henteu sah sabab teu kaasup kana syaratna salat. Saterasna wasatrul aurati kudu nutupan aurat. Lamun awewe batasan aurat teh nyaeta sakabeh badana kecuali dampal panangan jeung wajahna. Lamun lalaki berarti antara bujal jeung tuur anu kudu ditutupanana. Lamun salat urang teh kudu nutupan aurat eta. Wastiqbalul kiblati jeung asup jeung madep ka kiblat. Waduhulil waqti jeung asup waktu. Salat teh kudu geus asup waktu. Lamun duhur kudu geus asup waktu duhur. Lamun asar kudu geus asup waktu asar. Wal ilmu urang teh kudu apal kana kaparduanana salat. Wa alayata kida jeung ulah yen nekadkeun pardon kana hiji pardon min furudiha sunatan kana sunat. Nya kitu di urang ulah nekadkeun anu aya dina kaparduanana salat teh ditekadkeun kana sunat kitunya. Wajtinabul mubtilati jeung kudu ngajauhan anu ngatak ngabatalkeun kana salat. Perkara-perkara anu matak ngabatalkeun kana salat ku urang kudu dijauhkeun. Mudah-mudahan aya manfaatna. Sakitu wae hapunten tina sadaya kasalahanana. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.